Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun aya kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan nyuhunkeun pitulung nyuhunkeun didaukiakeun ka kersana zat nu wajib wujudayana nu jenengan Gusti Allah mentena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun aya kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan ngalap barokah penyebat jenengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinar Ar-Rahim. Halaman 20 jajaran awal. Ya hikmah anu ka-16. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa kumaha yutasawwaru bisa dibayangkeun atanapi bisa digambarkeun ayah jubahu yen saestuna ngahalangan ka Allah syai'un hiji perkara wa huwa padahal ari Allah al-wahidu zat anu maha tunggal alladzi anu laisan teu aya itu ladzi ma'ahu sarta Allah syai'un hiji perkara izkulu syai'in sabab sakabeh perkara siwahu salianti Allah eta adamun la wujudan tu ayana lahu pikeun eta perkara alat tahqiqi netepan kana sanyatana palaisa mangkan tu aya tamma di dunia syai'un hiji perkara yang jubuhu anu ngahalangan itu syekh hu ka Gusti Allah iz wujudul haqaiqi karena ari wujud sabenerna kulluhu kabeh eta ayana teh lahu kagungan Gusti Allah wala syai'a jeung eueuh hiji perkara minhu tina ayana Allah li ghairihi pikeun salianti Allah. Ya hikmah nu ka-16 Kiai musannif teh neraskeun hancana salasna nyambung tina hikmah 15 ieu teh neraskeun di mana dina hikmah anu ka-16 teh ayat 7 kaifa 7 keanehan naroskeun ieu teh Kiai musannif teh aneh bin ajaib saur Kiai musannif kumaha kaifa nu kahiji nyaeta kumaha bisa Allah kehalangan ku makhluk padahal makhluk ayana teh ku sabab ayana Allah
Panari Allah teh ngagaduhan sifat wujud, wajibul wujud. Allah aya, lian teh Allah Adam. Ayeuna anu eueuh ngahalangan kanu aya pan aneh kitu. Mustahil. Allah anu ngayakeun makhluk sedengkeun eta makhluk teh ngahalangan kana ningalina kana ayana Allah. Tapi umat ulah salah paham dina perkawis ieu. Sanes Allah kahalangan bisa dihalangan ku makhluk. Kade masalahna qadim jeung hadis teh bentena luar biasa. Ari qadim teh ngaduh makhluk, ari hadis teh eta makhluk sapertos urang hanya. Ieu teh ahli mahju atanapi anu poek hatena. Lamun bahasa hikmah ke-15 mah disebutkeun hatena teu beuntak. Kunaon hatena teu beuntak? Karena kahijab, kahalangan ku makhluk. Da pamandegan ahli mahjub mah poek hatena teh yen makhluk teh aya, yen makhluk teh wujud. Sehingga ahli mahjub ningalina teh mandeg di makhluk. Jadi makhluk teh sapertikeun tembok nu ngahalangan kang sajatina berbuat. Ari sakedahna mah kamari disebutkeun dina hikmah 15. Makhluk teh kedahna dianggap kusalih teh eta teh kalangkang. Kalangkang ti mana? Kalangkang tina kaagungan Allah. Janten hate urang tiasa tembus pandang. Di mana ningali makhluk pasti eta teh aya Allah nu ngayakeun makhluk. Kamari kitu. Tadina palihan ieu kumaha bisa Allah kehalangan ku makhluk padahal makhluk ayana teh kusabab ayana Allah. Jadi ibarat cahaya lampu anu ngabentuk kalangkang dina tembok. Urang misalkan lamun peuting urang nuju ngadeg di payunan lampu. Tah eta teh dina tembok pasti aya kalangkang urang. Nah mungkin eta kalangkang bisa nutupan lampu? Mustahil. Nya. Mustahil sabab kalangkang aya sote ku sabab lampuna hurung. Kitu oge dunya. Ayana dunya teh eta teh kalangkang tina kakawasan Allah tapi sing emot. Ya. Sanes hartos dunya teh palsu, sanes atawa misalkan teu aya buktina. Nanging hartosna dunya teh teu mandiri. Makhluk teh teu mandiri. Henteu kiamu binafsi. Ari Allah mah mandiri, kiamu binafsi. Ayana teh da teu ngabutuhkeun kanu ngayakeun. Ari urang mah teu mandiri. Ayana urang, ayana sakabeh makhluk eta teh ngabutuhkeun ka Allah anu ngayakeun urang. Tuh urang mah ayana teu berdiri sendiri. Ya, ayana butuh ka Allah ngayakeun urang. Maka eta teh makhluk teh eueuh berarti sajatina. Karena teu bisa ayana sorangan. Ya. Cing upami urang nangtung di hareupeun lampunya, pan sok aya kalangkang dina tembok urang. Nah eta kalangkang teh aya kalangkangna. Katingali ku mata kepala urang, aya katingali ku soca urang. Tapi apakah kalangkang eta bisa ayana sorangan apa henteu? Pan tetiasanya, tetiasa. Kalangkang eta aya kusabab urang, ya, kusabab urang nu nangtung di hareupeun lampu. Ta dunya ge sapertikeun kalangkang berarti. Ya, dunya sapertikeun kalangkang. Allah ibarat jalma nu nangtung atanapi sumber lampu.
mun Allah atuh angkat misalkan, atau mun Allah ngangkat di alam dunia kan jadi alam dunia, atau Allah ngangkat kekawasaanana misalkan orang keur bisa, Allah ngangkat kekawasaanana ngangkat bisana orang atau orang terjadi teu bisa deui, maka dunia bakal leungit seperti kalangkang ya. Naon sabab Allah ngangkat kekawasaanana, dunia teh aya mung saukur naon nambut kana ayana Gusti Allah. Jadi ayana wujud ariyah, wujud injeman ti Gusti Allah, matakan aya wujud ariyah. Aidina tijan makan aya wujud idopi, aya wujud aridi, aya wujud hakiki. Aridina hikamat tamahan jadi wujudna 5. Aya wujud aridi, wujud idopi, wujud ariyah, wujud dorpiyah, wujud hakiki. Ieu salah kurang teh wujud ariyah, wujud injeman. Naon disebut wujud injeman? Ayana ku sabab eta teh ayana Gusti Allah. Atuh lamun awa Gusti Allah pan urang teh moal aya. Matakan ahli tahqiq, ahli hatena anu beunta kasajatina berbuat ketika aya makhluk hate teh geus tuduh aya Allah di dinya anu ngayakeun makhluk. Eta wujud ariyah. Ayeuna urang tinggal deui Allah pan kamari ngagaduhan sifat al-qayyum. Naon al-qayyum? Al-qayyum teh zat anu maha jumeneng, anu ngajaga jeung ngurus sagala perkara saalam dunya, bahkan saalam akhirat, bahkan sadayan alam diurus ku Allah, dijaga ku Allah. Lamun Allah eureun ngurus sok geura. Lamun Allah eureun ngurus dunia sadetik we, ya, sadetik we, dunia bakal hancur lebur. Jadi dunia teh terus-terusan gumantung ka Allah ari kitu mah atunya teu aya sadetik pun atanapi saseken pun teu butuh ka Allah. Dunia makhluk sadayana eta teh gumantung kana kakawasan Gusti Allah. Jadi orang ketika aya hiji harapan, eta harapan ketimbul ti Allah, maka ulah mereka demong sorangan, ya, dikembalikan karena bisana urang, aing bisa moalnya ieu. Tah, kitu maksudna. Misalkan orang aya harapan, aya satu cita-cita, aing bisa moal ieu. Ilok aing bisa ieu. Tah eta teh disapertikeun hate bersandarkan diri sorangan, bersandar kana bisa urang, bersandar kana jagona urang, kana pinterna urang, eta yakin harapan moal terbukti karena harapan timbulna ti Allah. Joro-jorona hayang sesuatu teh pan eta teh ti Allah, berarti eta hiji tanda balikeun deui kanu ngayakeun harapan. Kumaha balikeunana? Allah nu kawasa ngayakeun eta harapan, Allah anu kersa ngayakeun eta harapan. Jadi dikembalikan deui tah eta awalul billah wa awsatuhu billah wa akhiruhu billah. Awal ti Allah, diurus ku Allah, berarti kembali deui ka Gusti Allah. Tah eta husnul khotimah. Jadi aya harapan teh ti Allah. Jadi kembalikan deui we ka Allah. Tapi bahasana eta di jero nya singkat ya. Di jero bahasa. Di luar mah aing kumaha Allah we. Kumaha? Jadwal ngaji ge aing mah pokona cicing we di mah kumaha Allah. Daek sugan didaekeun ku Allah. Ari eta mah tu jin dikit namanya. Tetap di luar mah wajib eta teh berusaha. Wajib eta teh ikhtiar mah. Karena sunatullah. Ngan lamun terjadi terbukti dina urang berjuang eta ulah di aku, eta teh ladang urang daek urang, eta teh ladang urang bisa urang, eta teh ladang rajin urang ulah di aku. Naon teh eta kersana iradah teh. Matakan jelema mah bisa ngarencana.
Allah anu nakdirkeunana. Al insanu bitakdir, Allahu bitakdir. Rencana urang atuh bisa terjadi sesuai jeung harapan urang. Eta mah berarti geus mainan di jero, artina batin urang kumaha ampra. Ketika terjadi ngarjung di majlis ieu teh irodah Allah, tak kakarak teh dirinya dina hate irodah teh. Ya, dina hate lain di luar, lamun di luar mah berarti urang moal usaha. Ieu mah daunna menang duit menang meureun ku Allah, antukna mau usaha. Eta teh salah nerapkeun, nya. Salah nerapkeun. Mana bagian tekadkeuneun, mana bagian usahaneun, gaweaneun. Terapkeun tekadkeun mah dina hate, terapkeun hukum adat mah praktekna dina dohir. Matakan adat dina dina dohir, hakikat dina batin. Sikade salah nerapkeun. Jadi lamun nerapkeun hakikat di dina dohir atau robtul akli bitalajumil adi bahwa asbabil kufri. Atau ngorelasikeun naikeun hakikat jadi adat, adat jadi hakikat. Singkade kufur mutajilahnya, singkade salah nerapkeun. Jadi lamun Allah eureun ngurus dunya sadetik weh, dunia bakal hancurnya. Jadi dunia teh terus-terusan gumantung ka Allah. Makhluk terus-terusan gumantung ka Allah. Berikut urang tuwuh-tuwuhan naon bae pokona mah goirilah lianti Allah eta teh gumantung ka Gusti Allah nya. Sabab kalangkang memperhatikan ayana jeung eueuhna gumantung nu boga kalangkang. Urang ngadeg hareupeun lampu dina tembok aya kalangkang urang indit kalangkang aya keneh teh. Aya keneh cenah Kang pas disampeurkeun pan sia aya deui di dinya kitu. Tinggalin di kajauhan kitu. Tah eta kitu. Jadi dunya ibarat kalangkang. Atuh teu aya kakawasanana teu aya kalangkang. Teu aya urangna nu ngadeg hareupeun lampu na tembok moal wae kalangkang. Jadi atuh anak itu mah hate kedah naon? Kedah iktimadna sanes kana kalangkangna tapi iktimad hate kanu gaduh kalangkang. Isu tepikeun ka penting, tepikeun ka teu bisa sare. Isu kan kumaha ieu? Kumaha nya kitu we. Ningali kana kaayaan lumpat di mana atuh? Tepana tadi dipaksakeun kana diri sorangan. Nya, di mana atuh nyai? Atuh pasrahkeun kan gaduhna. Aya urang aya pangabutuh, tapi urang ngajauhan kan ngayakeun kabutuh. Oban cenah gampang cenah. Tepan ieu mah urusan makom yakin. Makom yakin ya urusanana. Ya, ai keyakinan lain di luar, dia lain di otak kepala. Keyakinan teh di jero. Sadayana ge harus ada proses. Jadi proses teh ya, lamun sukses nunggu ciri alamatna berproses. Tapi eta proses membutuhkan waktu yang lama. Tapi jadikeun kurang setiap hari teh berproses. Jadi lamun sukses lamun teu berproses. Hati jeung Kang cenah duha ngapoe. Berarti eta duhana can usul ka Allah. Apa sakadet neta urang sakali duha usul ka Gusti Allah teu gampang seperti itu. Karena urang ti akil balik tapi ke ayeuna. Taromun tempuh tahun ka tukang moal. Pan salat duha teh ari aya harapannya. Aya pangabutuh dar salat duha. Cenah berangkat ke Jakarta. Sugan hasil ari salat duha heula tuh. Duhana ge musiman urang mah. Atuh ayeuna urang belajar suruk jeung tarawih. Dawamkeun duha misal. Asrona naon kami cenah duha teh. Ieu atuh da pogo wae atuh pan
jurigna oge dipiara ti burei tepikeun ka bisa ngoron tepikeun ka bisa lompat geus nyun kapling teh urangnya pakuan frekuensi sugan apa drama gaikon di jero teh yo mungkin dina juz 2 ngabahasakeun hiji amalan atanapi hiji wirid lamun polonganna teh ka Allah sahurup jadi 8 miliar jurigna dina teh ya Allah nyen kapling dina urang teh tah nyen kapling durig teh atuh puguh we atuh dipiara ti akil balik tepikeun ka ayeuna hayang usul sakedet netra jangan kamu di lageningnya atuh proses kan cenah Senin Kamis teh urang naonan ieu teh parang sabar bulan Senin Kamis kitu emang karasanan heudapan aya urang mikiran karasa teh mikiran doyeur nya buru dipantau ngaleh di tengah iman nya hasil pamaksudan lancar urusan cek urang mah hasil eta teh ih atuh tingkatkeun urang keyakinanna ulah ningali ku mata kepala wae hisi wae ningali nama nawiyah ketika orang ku Allah diirodah misalkan didawamkeun bisa duha eta teh subuhan Allah subuhan tidak setiap manusia yang bisa menjalankan tahajud tidak setiap manusia yang menjalankan duha setiap hari dawam henteu sadayana eta teh Kang henteu berarti jalmi-jalmi pilihan matakan hiji jalmi anu tos nyaksi kana keagungan Allah yen ieu teh jamalna Allah urang tiasa duha ih dan duha lagi mun naon-naon ketika dipasihan waktu urang tiasa duha eta teh subuhan nu mulia ti Gusti Allah Allah tajalli indiro ketika waktu eta ku ngajenangan Ar-Rahman Ar-Rahim dohirna sehat batinna sehat saingga kena duha lagi urang teh kenal bunga setepan teu ningali diri urang bisana teu ningali urang daekna teu ningali urang rajin duhana bunga teh ieu hate teh gumbira Allah ngairodah urang daek duha Allah ngairodah urang bisa duha Allah ngairodah urang rajin duha eta tah nugrah hati Allah karasa kitu sadetik masyaallah dunia mau dijengkean kalau dia letakin cukup surga di kalam dunia kan bikin letakin jengkean termahi pancen geuning Kang kitu-kitu kan udah urang mah ningalina dohir wae enak kambasakeun kieu nya ngemutkeun misalnya urang boga bapak beunghan ya boga bapak beunghan pan ari bapak urang misalkan nitipkeun hartana henteu langsung ka urang lamun urang masih kene jalan-jalan ulat alit di pinggir jalan melelempangan paling dititipkeun heula ka kuasa hukum atawa nepi ka PT hampura ieu nitip ieu harta kuring teh sanu 1 hektar 2 hektar misalkan ya deposito kuring teh sanu aya mah dititipkeun heula ka Pak RT dan ngali budakna ge ulat alit keneh leumpang di tengah jalan karek balik teh cikeum Allah oge moal nitipkeun kana perkara anu mulia lamun eta jalma hatena masih bersandar lian Allah jangan geuning ka aya anu kafir atana pina tara salat misalkan rezekina lancar ih eta teh istidraj panyungkun ti Allah teu salat menang rezeki teu ngaji menang rezeki menang teh eta manihna Allah teh kitu ngan ciri alamat eta teh godobna Allah benduna Allah ngaran-ngaran istidraj ditekun heula kamu tekun tepikeun ka koncot mah tepikeun ka puncak mah maksudna naon eta teh ketika murag kahalap nyerina luar biasa gejret teu wani keluar imah-imah aja teu bisa udud buntung acan kitu tah geus ngagejret istijrat entakan ulah ka jongjonan
teu salat, teu puasa dina sasi Ramadan tapi rezeki berjalan ulah ka jam-jaman. Eta teh henteu cuman henteu langgeng ayatna. Teu langgeng ayatna. Jadi ngalaksanakeun hiji kataatan tah di dinya nugrah hati Allah. Allah menuju indiroj di makhluk, Allah menuju tajalli ku jamal anjeunna. Teh ukuranana berarti dunia teh tanapi makhluk teh kalangkang tina kakawasan Gusti Allah. Ibarat misalkan kurang sepadas liurnya dan memang hari tauhid mah lieur lieur tandana mikir. Ibarat ieu HP misalkan urang boga HP pasti sadayana ge boga HP boga nuker narima misalkan narima video streaming seperti kieu ya. Video streaming dina HP-na masing-masing teh gaduh HP. Urang teh fokus eta teh gambar kana HP, sok padahal mah teh gambar teh lain timbul tina HP. Coba hek HP-na paruman kuotana. Coba hek eta HP-na paruman serverna. Otomatis eta gambar dina HP teh aya. Jadi tertujuna teh lain kana HP-na. Tertujuna lain kana gambarna, tapi tertujuna kumaha aya sinyal jeung heuteuna, kumaha aya kuota jeung heuteuna. Sanajan boga HP ge ari teh boga kuota moal narima sinyal, moal narima gambar live streaming. Berarti HP eta teh kalangkangna, gambar oge kalangkangna, mana sajatina atuh sinyalna anu nganterkeun eta gambar. Pan urang makan terhipnotis, gambar teh jadi tina HP. Nu antukna oh, iya can geus kuota pantesan eueuh. Tak kitu. Nya. Mun sinyalna di pareuman gambarna oge leungit atuh. Nya, tah urang teh saperti HP di dunya teh gambarna dina layar. Nu boga sinyal atawa kakawasanna saha? Gusti Allah. Mun urang poho ka sinyalna ka Allahna, ieu urang bakal baper. Atau stres mikiran gambar nu muncul di HP, mikiran dunia bukan stres, mikiran gambar, ya. Sehingga pokok ka Gusti Allah, tak tete zaman nu poek hatena, ningali dunia teh salah kujuragan, ya, salah kujuragan, mun aya harta loba, manehna ngarasa aman, gitu, ngarasa sakti. Ya nu matak kabung beratan terjadi stres karena dunia teh kitu. Ya, hate bersandar. Tapi zaman nu hatena cangka Gusti Allah mah atanapi arifin teh disebutna ningali dunia teh salaku naon? Salaku tanda. Tanda ti manana? Mun harta loba manehna syukur kanu miboga harta nah. Ya, nu matak hate tenang eta terjadi tumanina. Namun sabab awas kasajatina berbuat ketika aya harta ningali Allah anu ngayakeun harta syukuran tak ka Allah tenang teh hate terjadi nanti ya ta harta bisa dijadikan ibadah jadi nanti ibadah daek salat daek ngaji daek saum dina sasi Ramadan daek ta teh tandana hartana anu barokah dibarengan kesyukuran. Jadi kecap dunia teh kalangkang sanes nganggap dunia teh eueuh atanapi sialnya singkade. Tapi ngajak hate urang ulah kabelenggu, ulah karante, ulah kagelangan atawa katipu ku dunia. Urang tetep kedah ikhtiar seperti dagang, usaha, gawe, rumah tangga, tapi hate ulah nempel ka dunya, hate ulah nempel karena perkara lian Allah, hate mah kedah nempel ka Gusti Allah nu ngayakeun eta dunya. Nah, gitu. Jadi we ka hartos aya namanya, ayana dunya teh teh kalangkang. Tina naon? Tina kakawasan Gusti Allah. Jadi mun kitu mah teu logisnya. Teu kaharti mun urang ningali dunya poho ka Gusti Allah. Leres kitu.
Sabab dunia mah pentandana ayana Allah. Jadi asa teka hati cek musonif. Anjeun ningali dunia asa teka hati, poho ka Allah nu ngayakeun dunia. Orang sering hariwang ku rezeki dunia aja. Sakariwang, padahal rezeki teh pangan saukur kalangkang. Kalangkang di mana? Dina sifat Allah. Mana? Ar-Razzaq. Naon anu maha maparin rizki. Contohna upami dagangan nuju sepi misalkan. Ulah eta teh, ulah jadikeun hewagan kana eta teh kalangkang. Ya, kalangkang. Nepikeun kasieun, nepikeun ka poho ka Allah. Pikiran nya antukna salat teh dae jadi nanti cenah kang boro-boro daek ngajeng maka hukunan atuh heueuh pusing mikiran pagawean ge dagang rugi wae misalkan jadi di majlisna ge kuring mah fokus cenah tuh tah eta jadi kalangkang kos aya jadi tembok nu ngahalangan ningali ka kawasan Gusti Allah ya. Ulah jadikeun kasieun nepikeun ka poho ka Gusti Allah. Sabalikna dijadikeun kasieun eta tanda yen urang kudu leuwih naon? Leuwih deukeut ka Gusti Allah anu miboga rezeki. Ulah ningali sepi daganganna tapi ningali ka kawasan Allah nu nuju muji hate hambana. Ya karaosnya lamun ieu mata kepala ningali pilara hate ningali pilara eta aslina lila eta pilara lila tapi ieu lamun mata kepala ningali pilara hate eta pilara eueuh dipanakeun lebur pilara eueuh aya Allah memberikan pesan supaya urang sabar berarti tiis ieu hate purdu nafsi an alamil bawah nalika tiis ieu hate punten henteu kirang 24 jam eta pilara ubah. Naon sabar? Sabab Allah tajalli ku ngajenengan bakona ku sifatna. Indiro Allah dina perkara eta. Hate geus ningali Allah anu langgeng, lian Allah lebur teu langgeng, berarti eta pilara aya tuntung. Tuntungna moal nepikeun ka 24 jam eta pilara ayana di urang. Jadi sing orang pilara ayana bila di urang, da urang mah nganggapna ay, urang mah nganggapna lang. Jadi nu bakot teh berarti lain Allah. Eta kitu. Tingali we tingali HP, misalkan di media sosial urang lamun ningali ngeus hiji perkara misalkan. Misal topik naon bae, misal pagunungan misalkan. Sanajan teu nge-like, teu komen eta kete aya we nanti video anu sejen anu sarupa kos kitu sok sanajan ye rupana misalkan kurang di scroll eueuh aya deui eta teh video nu kadua satema jeung eta sok sanajan pilara kamari misalkan geus liwat isukan aya deui pilara kana ieu teh hate nganggap kana pilara teh bako naon langgeng sok padahal mah aya nu ngayakeun pilara aya anu ngayakeun bunga, aya anu ngayakeun kabahagiaan. Jadi anggap sadayana kalangkang atana kieu. Ketika ningali hiji perkara nembus urang teh kanu ngayakeun perkara. Lamun ieu perkara ku Allah dieuweuhkeun, eueuh eta teh perkara. Berarti ieu hate konsentrasina, fokusna kanu ngayakeun perkara. Mesti dinyawa insyaallah. Jalma nu poe hate mah jadi gering we hatena gering. Atawa misalkan hatena teh kahalangan ku nyeri nalika gering, nyeri huntu ae. Saya ngapoho eta teh ka Allah, aing menyeri pisan itu huntu ih. Nah bet kieu cenah jadina teh nya. Nah bet kieu. Robah sudut pandang urang. Kumaha robahna? Pilara teh kalangkang. Ya. Tina sifat Allah Al-Bashir misal mana Al-Bashir anu ningali ya ningali Allah nuju ningali kumaha respon urang ketika urang keur gering Allah nuju ningali
kumaha respon urang ketika urang ke pilara. Jadi pilara teh lain hahalang pikeun inget ka Allah ari kitu mah nya, tapi jadi lawang atanapi jalan pikeun khusyuk sujud ka Gusti Allah. Urang kedah mimboga panon hate eta, kedah mimboga mun nempo budak leutik nu lucu, ulang-ulah ningali budak nu lucu, ningali Allah nu ngalucukeun eta budak, sehingga ieu hate moal kabengban ku mata kepala ku ningali budak nu lucu, dan ningali budak nage atuh ningali hate teh Allah ye tajalli dina sifat jamalna dina ieu budak nya. Jadi nembus hate teh kitu, nembus ieu budak teh lucu ciptaan Allah nu Maha Agung. Tina kitu mata kepala ningali takjubna dunya, hate ningali agungna Gusti. Mata kepala ningali indahna lukisan, hate ningali pelukisna. Kenal pelukisna yeuh kitu. Jadi hate teu ningali indahna lukisan, hate ningali hebat ieu ngalukisna. Cek mata kepala, tepikeun ka eta pemandangan luar biasa hadena. Hati ningali pelukisna ieu mah luar biasa. Jadi ketika aya perkara teh nembus hati teh kanu ngayakeun perkara sabab eta teh kalangkang makhlukna ya. Tah eta teh latihan supados urang dunia teu jadi hijab gitu, teu jadi hijab atanapi kalangkang pikeun hati urang tina inget ka Gusti Allah. Jadi kacindekanana ulah nepikeun ka barang atanapi perkara dunia nutupan nu ngadamel urang, nutupan nu ngadamelna. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, jeung ari Allah eta anu nyiptakeun makhluk, jeung Allah oge anu midamel makhluk. Dunia atau makhluk mangan saukur tanda, jadinya tanda. Sanes tujuan berarti, sanes tujuan. Zaman nu geus nyaho kana hakikat ieu, hatena bakal tenang sanajan dunyana nuju teu sae nya. Naon sabab? Sabab hatena geus ngahiji jeung nu miboga dunya. Moal undur kalinduan, moal gedegangin hati teh, tigin we Allah ya mamer pesan supaya naon, supaya sabar. Di mana timbul Allah tos tajalli ku ngajenengan asobur ya. Ih atuh pancikolot baheula. Sing sabarnya. Lamun tanana sabar mah eta ciri alamat subur. Jadi ningali hiji perkara teh Allah mau pesan. Perkara pilara tita sobat, perkara bagja anu gumbira Allah miwarang syukur. Jadi tujuanna sanes. Naon sanes pilarana, sanes untungna, sanes rugina. Tujuan utama ketika untung eta syukur, ta eta usulna. Ketika rugi urang pantorna usul tersobar. Jadi tujuan kurang bisa sobat, bisa syukur. Sanes rugi jeung untung eta mah kalangkang. Isukan pageto eta teh bakal deui da anu langgeng mah anu kodim jeung kidam mah Gusti Allah. Tah mun sakitu dina bait hanca ieu saresna mah hayang dilanjutkeun kana nahnu aqrabu min hablil warid nanging urang ngabahas atanapi ngaji kana kitab Fathul Mu'in. Musa kitu mangka diatur dina kitab hikam mugia nyono manfaat napikeun urang sadaya. Wallahu a'lam.